Ida ataita di mana-mana datang anjeun madja'aka kana tempat sare anjeun fatawaddau tah kudu wudu anjeun wudu aka seperti wudu anjeun li sholati pikeun sholat sumat taji'a tuluy kudu nyangigir anjeun kabelah ala syikika kabelah gigir al aimana anu katuhu sumakul tuluy ngucap anjeun Allahumma duh Gusti aslamtu masrahkeun abdi wajhi kana badan abdi ilaika kadampal Gusti wa fawattu jeung masrahkeun abdi amri kana urusan abdi ilaika ka Gusti wajatu jeung nyalindungkeun abdi dhahri kana badan abdi ilaika ka Gusti rabbatan karna resep ilaika ka Gusti la majaa teu aya tempat panyalindungan wala maja jeung teu aya tempat nyalametkeun mingka tini Mang Gusti illa kajaba ilaika ka Gusti Allahumma duh Gusti amangtu iman abdi di kitabika kana kitab Gusti alladzi anu parantos anzalta nurunkeun Gusti kana itu kitab wa nabiyika jeung kana nabi Gusti alladzi anu arsalta parantos ngutus Gusti rawahu geus ngariwayatkeun kana hadis saha al-Bukhari Imam Bukhari wal Muslim jeung Imam Muslim. Di mana-mana orang datang ke tempat sare maka kudu wudu heula seperti wuduna arek salat. Tuluy nyangigir kabelah katuhu, tuluy ngucap doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawattu amri ilaik wa ja'tu dhahri ilaik ragbatan ilaik la malja wa la manja minka ila ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wan nabiyyika alladzi arsalta. Ieu teh wudu ieu teh nyaritakeun tentang doa arek sare nyangigir kabelah katuhu eta doana hadisna riwayat Imam Bukhari jeung Imam Muslim.